Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wasta abi Nani Nurhayati ti Sanggar Seni Panggugah Rasa. Oke, teu hilap sumangga di subscribe, like, komen sareng share saseueur-seueurna di channel DS channel. Hatur nuhun. Model ayeuna kumahamun padaerahan lah ka mah sok jawad kakak sakadar ngelingan ulah ingkar apribadian itu tak maksudnya mon maksud kakak ngelingan sangkeus teu sasar lampah gening sasar lampahan kumaha kabatur merek didikan gening sok mah mirujaan obat jika nya kakak teh sok pirucaan eta dumeh kakak sok ngelingan sangkan teka malinaan mama ingkar tingkah pribadian kakak sohor ahli seni hanjaka ku hanteu jujur eta mah sangkaan batu lah nya sok gede waduh nyawa teh kudu kaharti lah nya sok nyeri iraha nganyeri teh kakak perlu hari menta bukti nah naon nu jadi hati gening hampur rizki alah beli hurang ka Mang Dedi teman jalan eta teh da siaweung milari istri dijengki
kakak perlu ku hiburan mopohokeun kasulitan kakak sohor ahli seni mun jujur abi kata kakak mah loba pamuji hanjak kaosok jalir janji bohong wae eta mah sangkaan ungkul lah enya sok gede-gede waduh belaan kakak murugul malar kakak deui mun tak kabur teu kabitan teu pisan-pisan kabur dilatih seni suara nya bisi diri tenang noda jadi catur balarea kieu gerayeun murugul mah kakak dengan tujuan eta ngalatihkeun kakak teh da lalaguan beja nu tanpa alesan eta mah keur panuduhan tapi sakadar dan dosa betingkar kapribadian nanau atuh nyata mah pan eta make calana ieu mah indung kacaman tapi sasar lampahan lah kamah sok sawadan nyarek kana kamaju kieu yeuh mamah yeuh kieu yeuh kamajuan tujan akhlak ari lampah itu teh teu layak mending ge panganggo asli basa